Beas mah ayam mah. Beas mah aya. Sok di mana? Oh, mama gaduh ser. Atuh mama teu wajar dipasihan. Rege mah masihan ka abi beas. Beas. Abi teh bahanan ku emak. Punya abi masihan ka emak. Ami teh sa? Neng Hana. Oh, Neng Hana. Nah, baraya saya kebetulan ketemu sama Neng Hana ya. Di sini alhamdulillah ramah-ramah. Jadi aslinya dari Kampung Parawan ya. Oh, dari Kampung Parawan. Hapunten emaknya da abi mah orang Sundanya. Seueur banyol emak. Nya seueur banyol sanes hartina abin teh sopan ka sepuh. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya, alhamdulillah. Di pagi hari ini kita bisa ngaprak lagi ya di sini. Dan untuk hari ini kita akan mengaprak di daerah Kampung Cimuncang, Cigalontang baraya ya. Nah, jadi kondisi jalannya seperti ini baraya. Jadi selain melihat suasana keindahan alamnya, kita juga ingin melihat rumah-rumah yang masih zaman dulu ya untuk dikenang karena saya pun dulu lama ya di rumah panggung. Assalamualaikum. Teh ngiring ke palih dia ya. Aduh, masalah. Iya teh kalau betna teh kampung. Oh, Legok Muncang itu lebatna teh. Oh. Seueur panginten bumina ka palih tongo deui. Oh, Kampung Legok Muncang teh aya 20 bumian mah. Oh, mohon. Bebe ka dituna aya di tembusan jalan depan. Oh, Cigalonggong. Oh, janten teu ka ditu ka di jalan satapak. Oh. Teteh hatur nuhun ka bagal waktosna. Alas, teteh wih balanja teh. As kade. Cepengan Kak. Masya Allah loh, baraya jadi jalannya seperti ini ya, takut di sini. Eta artosna kade murag, bilih hibar ku angin. Oh, jempingkeun teh. Jadi baraya kondisi jalannya seperti ini ya. Banyak yang jemping tuh di sini mah. Mojang desanya juga jara remping. Nah, kita coba ke daerah sininya baraya ya. Ke lokasi ini. Dan di sini banyak pertanian atau perkebunan ya, sayuran, dan juga di sana tuh ada kandang kambing. Nah, jadi hanya beberapa rumah kesininya ya. Dan di sini ada sebuah masjid baraya tuh, masjid dengan masya Allah, mic-nya masih zaman dulu tuh, toa ya. Cupanen Bapak. Aduh.
Oh, kapolnya. Ini. Oh, kanggo diicaleun, Pak. Nah, jadi kampung Legok Muncang ini baraya berpencilan ya. Ayo makanggo dina YouTube teh. Oh. Oh dipoto kita kadieu hayang gula ruy. Hayang gula ini dipoto ini. Oh, itu mah atas beresnya, Bu. Oh, atas beres. Oh, atas beres. Oh, itu mah tos dibukaannya. Nah, nyai kawalik deui. Purun heula cing deh. Oh, ieu teh kenging nembe, Pak. Oh, Kok eta ya kene teh hauna panas kene. Ieu mah aslinya. So kadang-kadang aya nu campuran kuningannya. Ieu mah asli. Gula ieu Alhamdulillah. geuning mah asli kaung. Ieu teh kalebatan teh kampungna Legok Muncang. Legok Oh, muncang. Legok Muncang. Gua mau kata ngomong ka gonggong. Oh. wis tiga longong nya. Mohon. Mana abi teh caket, Masya Allah geuning. Hampir sajam. Lebih. Hampir sajam mohon. Nah, sepor. Nah, katanya 32-an cing. Mohon eta ka handap. Mohon. Kayak ngopi heula sauna teh. Oh, mana we teh teteh nu nyitakna? Oh iya ya. Mana we teh teteh? Oh. Sami teteh ge di dieu itu. Ay asli mah orang di itu. Oh, urang mana? Orang Priuk. Priuk. Priuk Jakarta. Masya Allah. Oh, jantan nikah ka urang dieu gitu. Alhamdulillah. Oh, seroge itu. Oh. Oh, eta teh kenging sabaraha gandu sadayana teh? 2 bungkus. Oh, 2 bungkus. Kita ngapoy, bapak nu kieu sekali. Manawi teh unggal dinten gitu oh henteu. Raosan. Mangga hatur nuhun hatur nuhun. Abi mangga. Mangga nuhun. Abi teh aya bujengan deui hatur nuhun pisan ka bagal teh waktosna yeuh kasadayana. Mangga, assalamualaikum. Nah, baraya kita lanjut untuk ke Kampung Parawan ya, masih Cigalontang. Jadi kita akan lanjut ke sana karena di sini kita udah merasa cukup ya karena kampung ini nggak begitu luas. Jadi kita sekarang lanjut untuk ke Cigalontang ke Kampung Parawan. Nah, baraya kebetulan ada yang lagi nongkrong, kita ngobrol-ngobrol dulu di sini sama si emak dan si tetehnya ya. Nami teteh sa? Neng Hana. Oh, Neng Hana. Nah, baraya saya kebetulan ketemu sama Neng Hana ya. Di sini alhamdulillah ramah-ramah. Jadi aslinya dari Kampung Parawan ya. Oh, dari Kampung Parawan. Mojang desa dari Kampung Parawan. Mojang desa dari Kampung Parawan. No. Ma juga dulu mah Parawan namanya. Parawan heula mah oge sok gagabawa mah. Tuh. 7 kali bukan salah kita mama. Sabaraha mah 7 kali. Jadi mau 7 kali. Masya Allah, mau 8 kali ayeuna. 3 kali. Putra teh ti 2 bibit teh 4. Araya sadayana. Urang samuda eta mah. Aya. 3 rut. Tilu 7 teh sabeliji sadayana. Tah, Tilu 7 sabeliji sadayana. ukur sakitu da budak mah.
Opat tapi 2 bibit. Ayeuna raya di dieu. Itu ayah kur ayah 2 tas sareng warung di dieu. Mohon. Di Lebak hiji bungsuna. Sama baki. Terus marisanya rumah tanggi. Bisa. Mama di bumi sareng saha? Jalira we mama. Oh jalira. Ai oh mama nikah teh tos 7 kali. Abi mah sakali ge bade dipikeun ku istri abi mah. Geus teu butuheun meureun. Mama. Mama 7 kali tuh. Abi mah sakali ge hampir ek dipikeun. Kapan kapungkur mah ujang atuh encan CF idah geus datang deui. Oh. Daek we. Jadi emak teh meureun baheula mah payu mun ceuk Sunda namanya mah. Waduh, bener. Atuh. Bener. Emak teh meureun cantiknya mah rancunit baheula mah. Hapunten emaknya da abi mah da orang Sundanya seueur banyol emak. Nya seueur banyol sanes hartina abin teh sopan ka sepuh. Tos gaduh putra. Oh tos. Sabaraha hiji? Oh, 3. Alhamdulillah. Mohon atuh eta mah ceng-celengan. Saya sepuh, mudah-mudahan karole. Amin. Nah, Baraya Putra Sunda, alhamdulillah ya. Pada kesempatan di hari ini saya dapat bertemu sama tetehnya ya, ramah-ramah dan tidak judes ya. Alhamdulillah. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol sama emaknya juga tuh, sama si emak. Saya kira tadi mah Baraya ini teh antara nenek dan cucu, ternyata bukan, cuman tetangga ya teh ya, cuman tetangga mungkin kenalan. Nah, semoga emaknya dan tetehnya dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya untuk selama-lamanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Baraya Putra Sunda, itulah perjalanan saya tadi. Terima kasih untuk semuanya. Permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.